Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ngadau Allah taala Gusti Allah taala. Iza balagha di mana-mana tepi saha abdi hamba kami arba'ina kana 40 naonana sanatan tauna. Afaituhu maka ngaraksa kami kaitu si abdu. Minal balaya tina pirang-pirang balai asalasi anu tilu. Minal jununi tegesna edan. Wal judami sareng kaduana kesrek. Wal barosi sareng katiluna corob. Wa idza balago sareng di mana-mana tepi ya si abdu khamsina kana 50 naonana sanatan tauna. Hasabatuhu ngahisab kami kaitu si abdu. Hisaban yasiro kalawan hisab anu saeutik. Wa idza balago sareng di mana-mana tepi ya si abdu sitina kana 60 naonana sanatan tauna. Hababtu maka ngararesep kami ilahi ka ya si abdu al inabata kana tobat. Wa idza balago sareng di mana-mana tepi ya si abdu sab'ina kana 70 naonana sanatan tauna. Ahabbathu maka mikaresep ka itu si abdu saha al malaikatu malaikat. Wa iza balagha sareng di mana-mana tepi itu si abdu sab'ina kana 80 naonana sanatan atau naonana sanatan tauna. Kutibat mangka ditulis naon hasanatuhu pirang-pirang kaalusanana itu si abdu. Wal ghiyat jeung dilebur naon sayyiatuhu kagorenganana itu si abdu. Wa iza balago sareng di mana-mana tepi itu si abdu tis'ina kana 80 naonana sanatan tauna. Qalat maka ngadawuh saha al malaikatu malaikat. Asiru ari ieu taunan. Asirullahi ari ieu tawanan Allah. Fi ardihi di muka bumina ieu si abdu. Pagoparo maka ngahampura Allah lahu ka itu si abdu. Ma kana perkara taqaddama anu ti heula ieu ma mindan bihi tina dosana ieu si abdu. Wa ma sareng kana dosa ta'akhara anu ti heula ieu ma. Wa yashfa'u sareng nyapaatan ieu si abdu fi ahlihi di ahlina ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Utsman katampi ti Sayyidina Utsman. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Idza wajahtu di mana-mana madap kami ila abdin ka hiji hamba min abi di ti pirang-pirang hamba kami musibatan kana hiji musibah pi badanihi dina awakna ieu si abdu au pi waladihi atawa di anakna ieu si abdu au pi malihi atawa dina hartana ieu si abdu pastaqbalaha tuluy narima ieu si abdu kana musibah bisabarin kalawan sobar jamilin anu alus. Yaitu maka ngarasa era kami yaumal kiamati dina poe kiamah an asiba kana ngadegkeun kami lahu pikeun ieu si abdu mizanan kana timbangan au ansyuro atawa nyebarkeun kami lahu ka itu si abdu diwanan kana buku amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Ini sayaktosna kami ana tegesna kami Allahu eta Allah. La ilaha teu aya deui pangeran illa ana anging kami. Paman mangka ari saha jalma aqarra eta anu ngaku ieu eman ili ka kami. Bitauhid kalawan tauhid dakhala mangka asup ieu eman. Hisni kana gudang kami. Wa amina sareng salamet ieu eman min azabi tina dosa tina siksa kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Asy-Syairazi Imam Syairazi an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala kullu amali bani adama ari sadaya amalna anak Adam lahu eta tetep pikeun itu ibnu Adam illa sauma angin puasa fa innahu mangka sayaktosna itu saum li eta tetep pikeun kami wa ana sareng ari kami ajzi eta anu ngabalas kami bihi kana itu saum. Wasiyamu sareng ari puasa teh junnatun eta benteng. Wa idza kana sareng di mana-mana aya naon yaumus shaumi ahadikum poean puasa salah sahiji aranjeun. Falayar pos mangka teu meunang ngomong goreng ieu si ahad. Walayas khob sareng ulah loba ngomong ieu si ahad. Fa insa bahu mangka lamun nyarekan ka ieu ahad
saha ahadun hiji jalma qatalahu atawa merangan ieu merangan hiji jalma ahad ka itu ahad falyakul maka kudu ngomong ieu ahad ini sayaktosna kuring imruun eta jalma imun anu puasa walazi demidat nafsu Muhammadin anu nyepeng kana jiwana Nabi Muhammad biadihi kalawan pangawasana ladi lahulu pupami soimi maka yakin ari bau cangkemna jalma anu puasa atyabu eta leuwih gede pahalana indallahi mungguh Allah min rihil miski tinimang seungitna minyak miski wali soimi sareng eta tetep pikeun jalma anu puasa teh parhatani ari dua kabungahan yafrohu huma anu bunga ieu si soim kana farhatani ida abtaro di mana-mana buka ieu si soim fariha mangka bunga ieu soim bipitrihi kan ku bukana ieu si soim wa idza laqiya sareng di mana-mana tepang ieu soim robahu ka pangeranana soim fariha mangka bunga ieu soim bisaumihi ku puasana ieu si soim rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala ana ari kami akramu eta leuwih mulia wa a'dhamu sareng leuwih agung naonana afwan ngahampurana min an asturo tinimang yen nutupan kami ala abdin muslimin ka hiji hamba anu muslim fid dunya di dunya suma abdahahu tuluy ngabukakeun kami ka na aibna ieu si abdu ba'da id satartuhu dina saenggeus nutupan kami ka itu kana aibna itu si abdu wala azalu sareng teu eureun-eureun kami aghfiru eta ngahampura kami li abdi ka hamba kami mastaghfarani di mana dina salagi menta panghampura itu si abdu ka kami rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Hasanin katampi ti Imam Hasan mursalan barina hadis mursal qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala wa izzati demi kamuliaan kami wa jalali sareng keagungan kami la ajma'u teu ngumpulkeun kami li abdi ka hamba kami amna ini kana dua keamanan wala khaupaini sareng moal kana dua kasieun in huwa lamun ngerasa aman itu si abdu aminani tegasna ngerasa aman itu si abdi ka kami pidun jadina waktu dunya akhaftuhu maka nyingsieunan kami ka itu si abdu yauma ajma'u dina poenan ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami in walamun ngarasa sieun itu si abdu khafani tegasna ngarasa sieun itu si abdu ku kami fid dunya dina waktu dunya amantuhu maka nyalametkeun kami ka itu si abdu yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala abdi hei hamba kami ana ari kami ta inda dzannika eta tetep dina sangkaan anjeun wa ana sareng ari kami ma'aka eta tetep sarta anjeun idza dzakartani di mana-mana eling anjeun ka kami rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala ya ibna Adam hei anak Adam salah satun ayat 3 perkara wahidatun ari anu hiji perkara li eta tetepikeun kami wa wahidatun sareng ari hiji laka eta tetepikeun anjeun wa wahidatun sareng ari anu hiji baini eta tetep antara kami wa bainaka sareng antara anjeun amal latian napon ari anu li eta tetepikeun kami pata'buduni mangka kudu ibadah anjeun ka kami wala tusyriku sareng ulah ngamusyrikeun anjeun bi ka kami syai'an kana hiji perkara wa amal lati sareng anapon ari hiji perkara laka eta tetepikeun anjeun pama mangka eta perkara amil ta anu amal anjeun min amalin tina amal jazaitu ka ngabalas kami ka anjeun bihi kana itu amal fa in aghfir mangka lamun ngahampura kami fa ana mangka ari kami al ghafuru eta zat anu ngahampura arrahimu anu welasan
Wa amallati sareng anapun ari perkara baini anu aya antara kami wa bainaka sareng antara anjeun fa alaika mangka eta kudu ka anjeun adu'u ari ngadua wal mas'alatu sareng menta wa alayya sareng eta tetep ka kami al istijabatu ari nyubadanan wal ato sareng mere kami kana itu masalah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Salman katampi ti Salman. Qala ngadau sallallahu taala Gusti Allah taala. Manari saha jalma la yad'uni eta henteu ngadua ieu eman ka kami. Aghdab maka bendu kami alaihi ka itu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Qala ngadau li ka kami saha Jibrilu malaikat Jibril. Inna sayaktosna kami lanadkhulu eta moal asup kami baitan ka hiji imah. Fihi nu eta tetep di itu bete suratun ari aya gambar au kalbun atawa aya anjing. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lamu bissawab.